Umbul-umbul kemerdekaan ku Kang Warsa. Geus nepi kana umur 77 tahun negara urang merdeka atawa mardika. Ngan can bisa disebut geus cukup umur lamun dijadikeun dasar hitungana umur peradaban manusia. Kudu geus nepi ka 300-700 tahun karek bisa disebut geus sawawa. Sok sanajan kitu dina mapag poe kamerdekaan jalma-jalma miboga rasa reueus, suka bunga, sagala ekspresi dipintonkeun. Umpamana bae sisi jalan kajaba dipinuhan ku bandera beureum bodas oge dipapaes ku rupaning umbul-umbul. Sababaraha taun ka tukang mah umbul-umbul teh biasa dipasang ku masyarakat nalika kahiji wewengkon are kadatangan ku gegeden atawa menak. Salian ti eta, umbul-umbul oge biasa dipasang dina mapag karyaan sejen. Umpamana dina raraga ngareah-reah poe jadina hiji wewengkon, samenan atawa aya acara pasang giri jeung lomba tingkat desa atawa kelurahan. Tapi henteu tiap aya acara penting masyarakat kudu masangkeun umbul-umbul. Umpamana dina poe lebaran, Idul Fitri jeung Idul Adha jarang masyarakat anu masang umbul-umbul. Da keur poenan karyaan agama mah aya simbol sejen anu dipake ku masyarakat. Lobana warna nu aya dina umbul-umbul mangrupa pesen kabunga ngebrehkeun yen ieu kahirupan estuning dipinuhan ku rupa-rupa warna. Dina mapag poe kamerdekaan bangsa urang tara loba tatanya kunaon bandera make kudu dipasang. Umbul-umbul kudu minuhan sisi jalan. Masyarakat kalawan jembar manah marasangkeun rupaning papaes, teu kudu diajak heula, langsung celep bae masang bandera jeung aksesoris anu aya hubunganana jeung poe kamerdekaan. Lain saukur bandera jeung umbul-umbul, masyarakat di tiap wewengkon oge nyieun kaca-kaca atawa diorama. Aya anu nyieun teng wajah, kakapalan, babegig, jalma marake baju pajoang, atawa saukur ngentepkeun awi mencos tuluy dipulas ku warna beureum jeung bodas. Di Kelurahan Cipanengah, Lembur Pangkalan, aya kebiasaan alus. Masyarakat sok ngahaja nyieun replika rupaning alat patali marga atanapi transportasi. Dina Agustus tahun kamari mah nyieun replika kereta api. Tah dina tahun ieu mah ngahaja nyieun replika kapal cai diteundeun di tengah sawah. Di wewengkon lian, masyarakat aya nu ngahaja nyieun gambar-gambar para pahlawan jeung pejuang anu keur bajuang ngalawan tentara Walanda. Ditambah ku kalimah merdeka atau mati. Ti sagigireun eta, kabiasaan anyar oge dipintonkeun teu saeutik. Ti saprak jalan di aspal jeung dialusan, tiap bulan Agustus jalan-jalan dipulas ku apu atanapi kapur. Digambaran jeung ditulisan ku kalimah-kalimah samodel Star Finish. Selamat datang di kampung kecil sejuta cerita jeung rea-reana deui. Kitu cara jalma dina ngebrehkeun rasa gumbira mapag poe kamerdekaan. Henteu kudu dicawad, dilakonanana oge sataun sakali. Pepeuriheun atuh milu bajuang ngusir panjajah mah teu kungsi kaalaman. Sahenteuna dina diri urang boga rasa reueus jeung mika cinta ka lemah cai. Mahardika.